Ajen inajen budaya keur ngasah budi pekerti sanajan geus robah zaman sing bisa ngigelkeun diri dina zaman industri parigel tur loba ilmu kudu ngasah pangabisa jauh tina tuna diri pancek diri bari iman ka pangeran. Ajen inajen budaya keur ngasah budi pekerti sanajan geus robah zaman sing bisa ninggalkeun diri dina zaman industri parigel tur loba ilmu kudu ngasah pangabisa jauh tina tuna diri panceg diri bari iman ka pangeran. Mangsana nyangga budaya Ibu Pertiwi rumahan budaya Sunda na zaman globalisasi mangkade hati-hati pangaruh budaya batur rok cangking ajen ki Sunda sangkan pancek ajen diri ngangkat martabat ki Sunda sangkan jaya. Mangsana nyangga budaya Ibu Pertiwi rumahan budaya Sunda na zaman globalisasi mangkade hati-hati pangaruh budaya batur prak cangking ajen ke Sunda sangkan pancek ajen diri ngangkat martabat ke Sunda sangkan jaya.